Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadongeng hiji carita anu jejerna Sirem jeung Japati. Sok kuhidep dangukeun. Aya sirem keur nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Plugrag-grag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeum beu palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegeroan, "Tulung, ieu koreng rek ti karelap, tulung." Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengieun aya sirem menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjeueun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun, galebar hibar bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehanana oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Hartita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ka kateyepan. Teu talangke deui, buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. "Hei Japati, buru-buru geura hibar, tu aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru galebar hibar. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem, ceuk Japati. "Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai." Jawab sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati teh anu akur jeung silih tulungan. Sakitu wae carita ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.